nganjeng kiai sabab punten tadi tos didugikeun ku kersana Bapak MUI gentosna kiai gentosna ajengan mah hese leres di dieu aya RT maot moal ayeuna lamun ieu mah lamun RT maot ayeuna isukan pageto bakal loba anu hayang jadi RT. Lamun RW maot ayeuna isukan pageto bakal loba anu hayang jadi RW. Lamun kades maot ayeuna isukan pageto bakal loba anu nyalonkeun jadi kepala desa, betul. Tapi lamun ayeuna ajengan pupus kiai ngantunkeun teu aya nu ngajamin isukan pageto bakal aya nu sanggup ngagantikeun ajeng. Leres teu? Matak lamun tiasa nyungkeun mah ka Gusti cik atuh nu maot ti heula teh RT